cing sekali-kali mau render cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerna kudu bisa adaptasi hidup adaptasi kumaha silih ajena tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureuyaan dumeh eta lagu paminta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan kita teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can anggeus teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal pokoknya nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini gratisnya doraka aja begitu karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa tidak tahu kandung formalin bangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tuluy kana obat teh overdosis bapak dewek jantung oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi deui kita batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus karepe teh hari ngomongna teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia kuda sama Soekarno Hatta oh aduh ampun Gusti nu agung biasa ulah ka bapak urang iya kenapa sih tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba kakolot ngomong ka batur di dalam dia bapak dewek geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya naon lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti oh udah bener aya di sarean batur sok dijarugjuk geuningan batur sok dijarugjuk ning kuburan Semar malah cenah cinta-cintana nyieun geuning kina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket dari ipis salah kabrahna teh oh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak seungit ke Jerman awam maka bukti ka wah asa heueuh sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana dar kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh aya gunung kuburan Pandawa aya soha Gunung Arjuna mah dangaran murid teman Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payung mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar pada hayang masih buntung teuing cok orang mun dicapai itu eta teh neraka sok aya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teuing di mitos-mitoskeun bukti jararawu bege rumah tak kurunyung Islam jadi dia tah
Nyetak penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar. Ngawur pamandegan. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Oh sana. Anak hirup berargumentasi. menang jelema teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy Jorojoy. heuh tina sumrah pasrah Lalabot. sok nu mata ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning cek pangeran itaqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman Anak keislaman. Aya keteranganan. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal lindung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima kumaha lamun kudu kawasa jadi we moal kahyangan cicing dina alam kapanasaran matak bebas jadi ugen tayangan dikepung ku pemburu hantu Udah syukur karena peles. belego ge hantu namun urang mengencar dari abuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beki cara rauh kakak. Pamandegan. hantu teh goblok pamadegan teh Asa beki cara rauh. Moal haji minal moal. kabina-bina nya euy pugu anu jadi juring teh tapan kasieun teh geuning sieun teh memeh ini ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Si orek dina diri urang. kumatak sileung teh krepek ngeunteu Ngajari gajuri. Tapa asep teruna dasarna mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu balik teh goreng patut eueuh batur aji ka Mekah beureunan loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Tidinya. nya Sembarangan ngomong mesti ditilep lah. Benar. ngumatak semar wah semar ngaranna ge Naon ulah kitu teuing ah. oh Ulah kitu teuing sakolot teh ah si doraka. nu matak ayeuna hayang geura kiamat teh hirup Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. hayang geura parina ka hera sararea hayang nyaksian bapa aing keur kakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah, ai bapak dorakati anak, mamun anak dorakati kolot, coba ngomong tegas kemana kan? naon Allah, bapak dorakati anak, mun anak dorakati kolot, coba. aya Allah, aya Allah, anu kolot doraka ti anak Allah, di mana-mana oke. Dina keterangan ge Allah, aya oge aya ge anak nu dorakati kolot. anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana doraka ti anak Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak dorakati anak? loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok dini eta sia doraka ti anak aya woyo jempe eleh sia Wah, meureun pang dipikeun ke meureun anak jada. naon Oh, pang dipikeun ke ku indungna anak jada. nyalakeun ka anak si belegu Ya heeh, pang dipikeun ke lain anak jadah teteh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak pacan boga dosa ieu moal anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak lu bapaan teh naon anak lu bapaan anak eueuh bapaan oh sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewereunna teh teh gasa-gasa kana pager Gejung bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul matak kolotna haram jadah
Udah si ayah. Oh, matak cing salah ladar teh nepi ka perbadinya tah hirupna. Oh benar tapi kan zaman Nu matak lamun semar hayang bahagia hirupna yang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule oh pikanya kumbah dan pasuk ku anak teh. Da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaperego jika Sabab Gusti mau ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya bapak. ari kaperego jika ngomongna Leres tuh bapak ge leres ceuk bapak. Sedangkeun lamun urang dorakati indung ti bapa lamun di lemur ka randu lamun di leuweung ka dangdeur dipake pangeret pinggang dipake pamikul beunggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panjang leres tuh ceskat jadi cesta jika benar ngomong kaperego dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak ini tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru na maot dendam ka anak teu kalahnya ngapanya leres tuh ai kaperego benar ngomongna teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak leres tuh tidak satu papunangkeun dan tadi malain kitu ngomong kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak hormat sujud ka indung heula tuluy ka bapak hampura ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudunya ka tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang goblok guys wah benar jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana aduh Gusti nu agung da sia teh ngabejaan sudah teh eueuh biar aku teh kaciri sakitu gajah alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh idangan anu di jerona bolu pan bodas hidangan pada pinung di bere biar isinya kan jamaah jadi we ngareo punung era makanya ngaya kuawi bos Borma kuawi bos Borma nya oh bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag nggak tahu nih meureun akang mah duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek urang coblak kitu teh kodean aya aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mumuni kawas mah hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapak teh sia teh nara rumpeng teu sirikna dan di kodean di tegar-tegarti pira ku teu kaciri lagi kireun bapak curugna adalah pedes kayak apa heuh nu maca kulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewe punya etika punya etika sia teh kayak apa mun aya teh ulah ya atuh atawa lamun aya bapak di tukang dewek teh heung melea sering teh kodean jika babaturan urang si aya jika babaturan urang ngelelan muning ampun muning enak
beda sebenarnya kok abdi kelan juga nih kok awih mekelan ke DWK bakalan roti bakar ada nuhun naon doanya we teh sarerea doa Dodi eta mah alah ampun cing euy ieu teh Bapak Haji Ali Dinar euy Pak Alidina kagungan mantu aduh para rahasia tere kagungan putu mudanya kita sumon tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang biasa oh menang jasa menang-menangan ke Australia nya profesor kata gitu-gitu oge di TV swasta ai daek mikir mah kitu kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe cek saha reunit teu mangpaat cenah masuk demam berdarahnya di lain pihak mah nya tapi sabaratus ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk kuruy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun kurang dipikir mah tapi bener si orang segala rupa ge manfaat tuh daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik oh listrik teh sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison oh bener Kang tapi si sadar pekan bawah dinya batai itu bisa jadi paham gitu da ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab teh bari dikesetkeun ku jelema aduh gitu teh orang daek mikir mo daek mikir segala rupa oge bener jingan ulah cicingan ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesal bisa tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda di nu anyar empe ai seni mah bebas berkembang kurang kan mah yang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana mudah dekoyag aing kalah aing nu ngabolenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana mereka kabeli imah lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring para keliling bentuk kudu keliling Eropa kan gitu benar beli betting tak itu bener Kang nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murni supaya halus karunya ke masyarakat apa kayeuna mau manfaat mah hikmah nama mau keresahan hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede tengah hiras tahu enggak hiras mah pokok enak alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu kadewek Pak Haji Ali bener teh puji tetenya lain hayang kapuji di Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang ya seni nya kana seni ya keseniman nuhun Pak Haji nya ya keseniman Pak Haji Ali seri gitu ampun aing ada bahasa di kali gubernur mau pelatih saya alhamdulillah euy bakar urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pambrok jonghok ngan pecing ieu sarerea ngari umum pulung mayunan panggung bongkok oronyong payunan balandongan nya ai dewe
salah abu sing terkelar jalan belah wetan itu di Bandung. Oh, Belanjang jangan dong kali itu kan. Nah, cija ieu teh jadi kaci wastra. Jadi muih aing. Oh, duh. pada aya janur. Pernah teruskan kan jadi anak. Oh, ya tak itu di lemu sorangan kadang-kadang linglung. Oh, aya nama geus pinu ku perumahan. Di Inggris dari rumah. Cara di Arab aing. Makan jalan. Dina syai teh sopa marwah teh gini. Ya, bolak-balik teh. Eta mah katilu balikan jol leket teh teh lulus gadak-gadak tuur nyeri, keunung nyeri. Nah, kan. Aduh. Jobrek teh teh mah diu. Olah. Lieur ongkoh. Ngan inget cenah sekolah teh lamun mangit kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat. Salat tobat. Jauh ka cai tayamum. Salat teh aing teh keur sujud buledak teh katajong kudu lalumpang. Muni muih atuh. Oh, eta semplek dicak semplak ya aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong wae. Aduh ingat eta. Oh, emot. Oh, si orang teh balik teh ka urang teh. Keturunan yang nomor Eta ka domba. Eta mah oi. Oh, Nah, udah Kang Seri. aya deui da. Keur dahar burung teh moal laleur mun pinu. Di Arab ingat aing di kadang domba teh sok laleur ku lem. Kulem. Oh, salatan di 2 rakaat aing geus salat kalau buki loba laleur. Ah, lain 2 rakaat laleur cenah ieu mah. Aduh, ampun. Aing geus salat bikin apu. Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Saya tahu kalau bikin apu. balik di mengatur di umur tiara di doing teh. Oh. Tak kitu euy. Bener kan? Cenah dek oge hayang hiburan ya. Ah, yang hiburan bos. Sok atuh. Da hiburan. Hirup mah kudu kitu atuh. Bebas hiburan mah. Heeh. Doakeun atuh panayagan sararea bisa ka markah. Amin. Tanah suci. Bisa umroh. Iya. Atuh bisa umroh selingnya. Bisa umroh. Bisa umroh ke Jakarta. Gitu ya. Gitu. Sudah deh keharap Pak. Pandukun Islam anu kali mah teh mun kawasa di jalanan. Ampun boga. Alah, ampun euy lah. Aing geus kolot kieu mah loba. Aing kahayang gede kira. Oh, Aya awak tenaga. Tenaga mah leuleus. Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul lapur. Lapor Kang. Jelek nong jeung ning aladina. Kan untung Gingseng dari Royal Jelly. Royal Jelly. Ah, sia grepek pecakan. Wah, deuk isukan. Aduh. Isuk pre ada meuli ah. Teu hariwang di deketan ku awewe teh. Jeung menggairahkan kepada istri orang Menggairahkan kepada istri. orang lain. Dicampur gara kotak bumi. Ada Pasak bumi. pasak bumi. Dan bangunan. Alah, ampun aladina kapsul. Paingan mere gegeh wae atuh. Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning cek darso teh mah cek darso. Macet Darso. Mapa jalan satapak gitu. Ngajog-jog ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sababayan litean. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung tubuh. Nu penting mah nepi ka tempat anu dijuju. Dek ngalomo Bandung ora suga nu kolot teu nyusul. Suka nu kolot teu baeud. Sugan teh moal baeud. Alah ampun. Tah mapai jalan satapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Itu naon ai tapak Rasulullah teh? DP-DP, handap asor, sopan santun, ramah tamah,
sumera pasrah geureuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DP anak pasor ayo Pak Rasul tapak rasul nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah Rasul nyunah rasul nyontok apa nyontok di ayat selamat tidak alah embun hiburan ya itu gerak badan we itu kayaknya ayo nggak puting kemari masyuri boleh aki-akian yang seri kenaun ya Kang yang syarikan aki-aki adan di masjid ayo napas geus beak nah ubah deh cing itu mun urang ngebudak ngoranya budak murah ge yang loba mau aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM ini maksakeun maneh khawatir oh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas mulai napas beak tungtungna we la ilaha illallah capek begitu ngageuikeun subuh nih eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cik mana nak kene bohongan muslimat ada geus kolot karena gitu wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jong-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah pada kulem deui mangga ae salat cai geus kolot paling berat eta wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae jam di berengan barang reret karena jam dinding geus eueuh deui aya nu mau ai di pau ku di teteangan pek teh kuincuna di bawah tadi di bere rokok mereka ge sabungku ya jakabah beri geus usaha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ayo geus salat asar meureun tunuh taki-aki teh puseuk ke sare karasa tuh ayo nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun angkep brand oh yo cetrek teh kana mider teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar bener katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh bala locor oh aduh didinya nah aki-aki teh mungkin ke masjid ke didinya trauma komo geuningan eta bulan puasa benernya da di imam bener aya sanggul teh pangirim da teu boga pamajikan da aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim tetangga harana teh di dahar teh daguan adan kolak jamai teh kan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngabuburit ngadaguan sejak ngadaguan adan dan ai keur ngadaguan kitu joker lah ke deui sare oh karunya ada malu sekolah tentu ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasymtu barang rekop kana kejo
dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh. Orang aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha pae Makan ku lapar. tragis sama ending teh euy. Aduh ampun aing. Makan ku lapar. Alah ampun aing. Oh gitu kan. Oh si Aki boga tip. Cepot. Loh non teh. Kawan. Sampurasun euy. Syah. Bapak. Oh, itu dulu rombongan di Astina dulu tuh. Erek nahaon kan. Cek naon dah kurang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon ja? Tinggali Pak aya tuma. Wah. Tamu gitu. Tamu. Ya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu di mana? Gastina, Gastina, Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, ada lo mau ninggal amoing. Ulah kaget coy. Ulah kaget. Ya winang no. Amuing. Nah, aturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Hang nuhun. Semakaturan rawuh cageus seuling Bagong. Asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Aduh. Cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat tadi teh cedit. Cedit naon ari aing? Baru kada mau dewek ibu cedit, urang ibu cedit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan dulu. Saya aja hibah sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Buat. Tiap dikit. Doloy. Ngomong. Turing ayah ku disolenang kene da enong lah. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man. Batos seraka sepuh di akhir Prabu Suyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parenen di Lebak? Nah, dengan langkung kadinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara licing di sawah. Cing balen sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus leuneuh. Duh, kada teu terang pare awewe na abdi. Apaan pare mane gambarkeun ada dewe Sri? Hah? Sri, apa sih Sri? Apa anu sudiane kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh teh hukumna anak teri. Anak tere jauh. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sere. Kami dah
goblok si ceponya tong dilawan anak kemarin lagi sarwana tak kemana karpa yang ngomong nanti si goblok eta ku sarwana tuh kabina-bina teuing saya teh ngomong teh kemana karpa kuas lain jeung menak ai menak mau pugu sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang gini di jalan Papangihan aduh ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh banyak tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang manggil barang di menak urang kana tak di punak beleguk teh matuh atuh sia teh kabina-bina teh jang kam dilawanan jang punak mah anak kuncira punuk sama ai punuk mah dicarekan batur gini urang teh ini punung sama beleguk punung mah ya laguna geuning nya walungan di kota Bandung Cikapunung nama nah sia teh punung iya punung teh eta gini naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe ditengeulan deui nah mah ditengeulan ditudung maling dituding jeung belenggu ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning manggi kareuwas sok gegebangan wae teh soang nama tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak sorek nama eta kudu layanan wae atuh teh garelo anak si Semarwa nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali tong goblok tuh kabeh we gelo ieu sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali belenggu ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali teh lila nah sia teh jauh-jauh hari nyata atuh lila mah paman aing untuk maot lili nama tuh ai lili mageuning sok dipais lele nama berbicara rauh atuh ai lele mah tuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun ngaon apa ku sareng di pikahayang ning palelewe paleleuwi jauh pada lebih ai leuwih masa bangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut jeung aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh begini itu begini rauh ai
mulisit makapa maju ke hadap waduh ini mulisit melesat ya melesat lo gitu mah melesat lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang terus jangan gandeng dari maksudnya memerisi cepot teh maninya si terida manuk dadali dadali bapak terisi dadar dali atau tema nah cete datang di ratangan deman ewa pakulingan ewa pakulingan Daya Samya Prata Samya ulah kaget cuman ulah kaget lu luas aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nu kieu ieu mah supingan wartawan saperkara yang panggil datang ka dieu euy sumuhun sumuhun kadua perkara na ti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban timal anu jadi raja bisi maneh teh apa wayana kejadian di sawarga maniloka teh di Astina geunyeul masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daya korupsi ayeuna teh sarieun sabab itu numutkeun beja di beunang dipercaya cenah Batara Kala terek kanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara waluya bakal salamet syariah tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolelangkeun ku maneh wayahna eta endong teh kitu keuran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moabea enong iya enong iya sih oh eta nah boga sabariji sering candu hidup ada mung ieu hiji-hiji kita jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy datang ka dieu kita endong marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudur di datar pon kitu deui kahujanan ketiisan kepanasan kaibunan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang eta enong dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan eta nu jadi dagang di aksara waya naon di aksara eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong bolongpong eta naon atuh make nu kitu eta sing Aisyah aya nu masihan artos lesu pokoknya aksesoris jam aksesoris masihan wajib bener pantat tangga teh aing langkung teh masihan wajib terangina bus iya aya masihan beas 3 kinta bus kana endong nah bus gitu ada bus wae kana endong kemana mah iya di bawah ada kana ojek tah dek dibeli eta teh dia jualnya bah jangan rahau
dulu Pak abdi hayang HP rek SMS-an Pak cukup halo na telepon dan gitu yang Aduh. nah ada HP meloba di jinga di nyata dan si patat dengan ngagarantung barodas tape tape beda iya mah HP hari HP mau di mana orang belah pare gini sian jalan HP teh apa tama oh apa hari apa mah geningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tama haji apo jadi kana apa itu sih teh aponya aja apa mau pergi nyepak apu teman ayah aku mulai minantu bah umri apun teman hari apun mana di kebun orang tu bisa ngelawan ampun ayah ampun melauk letih impun coba deh merenangkan antap impun masuk dipakai iya gini upan perginan mujair lukut teman mau jauh dengan ibu karena lukut jauh itu tidak ibu ya ampun ya lah ramai ya itu mana senang makanya kena ditukeran segala didikan demi katang termanagara mah bujeng hingga kaenong jisim abdi bangga Ikhlas. soleh ini si Semar tersangka si Semar tersangka mana teh soleh mah yang tercedit gini kata nasa teh nepikeun pacar si Semar pelit teh nyeta duka teuing atuh ini soleh kabina-bina syukur mah syukur kira-kirana hayang sabaraha diberi duit tekedah nah jauh di juk anggang di teang hawatos teuing proyogi ieu enong maka jeung kedah amuing bisi pajakeun simpuring komersil Wali Korea cik karunya teuing jam nah gini ngaleos mah ditukurkeun anda nak hiji-hiji nang lah ada di aksaraan MU pada dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngoceak dari paku gitu dipaku hor tina naon bahan sih nyaman tina kai abasiah nah teh Galak capek alah ambu Billy ya maksud Billy jantan sudon mangga itu di aksaraan ya enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon manepot ya ketika pungkur kur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio yang mio tepira padahal loba atuh cicing gara lacang mio mah di dieu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabri dek nu naon bulu tilu Mana dong? mio naon mio gede eong gitu nih ya ada ucing ya mah jauh-jauh ayo ucing mah di mana urang ujung pajak nih ayo urang ucing ah ulin oh bro jadi ya terbikin mah sumuhun mangga sok atau angin citra ida bawa kanyo bab jarut kaya papadana penastik kersayang tumampara ya enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku citra ida ngadak-ngadak ngabelesat kawang awak loh dulu itu Korea itu nah amuing nah ya
sakila terido mah kurajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureyan kai rek ngaguna-guna dek ngadu ilmu kai rek tejo loba kurawat sia kurajar 100 kurawat teh apa hiji-hijina ana teh apa kurawat mah kadang-kadang teu nyatu kali lagi lah nah kudu beak waktu sepenting jemput penataan kurawat lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia kulawarga kudu dipodaran itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa di leuyan nyao mun teu ridho eta mah nya teu ridho teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridho mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipae aswata macam kali hei keluar ayah lu tuman kolot eta didengke kare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang banting anu ukur merong jauh kajaan teh di mana bela anak kalau jadi bapak mana letakna kajaan teh ai nyarita kawas nu rek bela rek kalau jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula panasan mandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong soal agama ai sia ngejodong bae ya Pak tulungan aing ya ngodah tolong aing modal sejeri modal siap silakan deui itu lanceuk aing dialungkeun tulungan nah aya kejadian jadi kieu ya tolong tunda lampah eta asta cinga dipun balang landawalan kasarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng kandang tur pertengkar wong tumarete sampurasun
Susut susut kansa bulan aya pikir saya naon ade ieu kampung mata pika petaheun kansa ih atuh kan curcor sae nu harera semua cing saliripit itu tampele di udag ku anak bogo anak Bogor leres engkang jiga anu suka bunga leres masa benten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca ramai kebebengan hartina ye kampung teh reumeuy ku teureuyun ramai reumeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca semua kadang bulan pikiran ketua jamakna dipuntenan teh nepi ka somea sopan sama ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden leres cai ai ku kitu teh mah moal rugi manusia lamun geus kitu carana iya tuh kan nu aya mah bakal kaangkat harkat derajat pakampungan teh jagat ih semua Sahya sesepan lingwal sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita Yesawiji sinatria anu ganang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandiga kansa pulang aya naon eces jentre pertela ngemang boleh dah kumaha pulang bukan tinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana nandupahan nikmat-nikmat pangeran kansa ih kan tenan urang dieu mah kitu pulang ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa
bersih mawa sehat mawa sehat yakin munyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan ih atuh kanten si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumuhun bulan urang dieu urang tumaritis sadaya sabab manusia nu hidup di alam dunia tersepen ngan ukur kajalma anu loba janji masaur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan beres bulan tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh ceremek jeung malaka teh araya keneh ya sukun hiris lenca terong sereh ceremek jeung malaka aya keneh tersangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur bini aya anu disebut berwek kan sa paselang jeung bagjanya kan sa paselang jeung jeruk purut kulen kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri dipake nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumulih kana budayana kan hartina manusia di lebah dia teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kadang-kadang urang di natrat jeung ekses jentre keterangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sumuhun bulan beres bodoh dina harti teu umaku aku dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana anu rek diaku ku urang nya kan sa ya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa sumuhun bulan kitu